Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa Cibatur TV, nepangkeun abdi Bagus Pratama Wibowo. Abi Agung Muhammad Pedira. Ngiring nyanggakeun laporan khusus di Kampung Cibatur RT 02 RW 12. Kaleresan dinten ayeuna dina raragam mayunan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 nuju ngayakeun kagiatan ngadamel hiasan-hiasan kangge lingkungan. Nu matak reueus dina sagala rupi kasibukan palawargi tiasa nyempetkeun waktosna kangge aktivitas ieu. Nah, pemirsa Cibatur TV, teka raosnya sakedap deui Indonesia ulang tahun anu ke-80. Ieu ibu-ibu meuni sarumanget kangge nyambutna. Katingali ti enjing-enjing keneh, ibu-ibu tos ngarumpul di bumi ibu RT. Sadayana dilakukeun ku rasa kabagjaan jeung rasa cinta ka tanah air. Aya anu bagian nyiapkeun tali kangge bendera, masang bendera nu aralit, sareng aya oge anu bagian dapurna. Sanajan cuaca rada panas teu nyurutkeun sumanget sadayana. Sakumaha alitna usaha urang, lamun dilakukeun ku rasa cinta ka nagara, pasti bakal reueus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna wargi-wargi RT 02 RW 012 nuju ngariung gotong royong memperingati 17 Agustus anu ka-80. Alhamdulillah ibu-ibu sarumanget didamelna sareng garariat merdeka. Abi mah kareresan kabagian masak. Naon tuh teh teh? Kanggo ibu-ibu anu gotong royong. Alhamdulillah kangge 17 Agustus sing langkung-langkung majeng nana Pada sekolah Indonesia teh ayeuna supados makmur supados merdeka gitu teh. Oke, siap. Pokoknya bakal mah bubaritos beres gitu. Berarti mimi teh bagian masak gitu enak teh. Iya masak tuh di dapur. Masak naon? Masak tempe. Kalawan aya kegiatan sapertos kieu, mugia warga Kampung Cibatur RT 02 RW 12 tiasa ngajaga kebersamaan. Leres Abagus. Semoga warga kompak selalu. Sakitu anu kapihatur abdi Bagus Pratama Wibowo. Abi Agung Muhammad Pedira. Hatur nuhun kana kasempetanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.